Tah lur, urang nyatu jeung petis deuleu sia aing malah tong loba pikiran eueuh deungeunna eueuh naon eueuh rencang sangu goreng jeung petis anjing cobaan ku sia nikmat geura deuleukeun rek mangkat beri beuteung aing eueuh deungeunna lah nu aya we petis ku aing di hakatna ngunah lu jeung semangka padahal untuk saya jeung semangka aing dahar jeung melon jeung naon lah tapi dangeunah lur euy dahar jeung petis oge wah cobaan saya cobaan gerak ku cilaing gerang ngeunah dahar jeung petisna ganas semangka melon bonteng merukanan teungeunna cobaan ku si laing geura sok ya poh urang dalahar